wa billah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna ma'ada ma'aduka, amin. Wa nahnu 'abiduka, wa khatimu dinika, amin. Taqabbal minna a'malana wa kafir anna sayyi'atina wansurna nasran 'azizan. Allahumma ij'al awliya hadzal ma'had min ahli hadzal ma'had, min jama'ati hadzal ma'had, bi fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormat syukuring pamirsa Mukarram wal Muhtaram pun Allah selaku pimpinan pondok pesantren Nurul Huda. Doakeun urang ieu mutiara ku kang urang usia masih kene di bawah 10, maka relatif anom kene. Tapi alhamdulillah wa syukurillah ikrar ajenanana kapayeuneun simkuring mah abdi siap jeung agama. Alhamdulillah. Doakeun urang mudah-mudahan dipajang yuswa, amin. Istiqomah, si mampu si kuat bawa agama, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di baheula keur nyantri kene alhamdulillah ku ari kangaranan budak pasantren mah, ari kangaranan budak santri mah sameme mungkin geus dipake ku masyarakat. Punten jeung urusin kuring lamun diibaratkeun antara budak sakola jeung budak pasantren jiga minyak jeung galeno. Minyak galeno, lamun urang bade ngadamel kletik minyak sok aya ning galeno leres ya. Akhirnya pertanyaanna, lamun urang keur nyieun minyak, kletik minyak pangheulana diasaan ku tatangga teh, ku tamu teh minyakna ka galeno, beres kletik minyak kunjung we aya tatangga datang, maka minyak hidup teh. Atau lumayan dia aya galeno tapi tos kletiknya. Tah itu budak sakola budak pasantren. Jadi panggeulana diasaan ku masyarakat teh barudak pasantren. Maka kumaha carana pertemuan kita di malam hari ini jadikan nilai ibadah ieu PR jang urang. Teu saeutik loba jalma nu luludan nepi ka jam 1 jam 2 tapi teu meunang nilai ibadah. Ieu ka pangajian kalah ngadon nembongkeun cincin nu mahal. Ieu ka pangajian, ieu kana muludan kalah ngadon nembongkeun gelang nu berendel aja rek aji pakeulis awewe gitu. Daradan awewe rek pangajian mah. Atuh pas pangajian teh goreng tiung da bisi luntur budakna bisi nyengsol tiungna. Tak tujuanna nembongkeun tiung joya mah geus. Tiung rapani el jaka anu teh. Terus nilai ibadah. Pertemuan kita malam hari ini kita jadikan nilai ibadah. Apalagi di background di judulannya ieu kawasan teh
Kamu itu namanya muda. Nah, kalau ada ngobrol ke kita ngaji, itu muda kita berjualan. Muda, kalau kita berbicara tentang maulid jelas, ini mau berbicara cinta bu. Itu saya udah pernah dia berbicara cinta kita kepada Rasulullah. Dasari ya. Hati urang gesia indit urang ka ieu patempatan lekah urang ka ieu patempatan ka ieu pasantren kudu didasaran ka cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaah cinta ka Rasulullah. Kalau ibu ya cinta ka Rasulullah. Untuk akang sebut cinta ka Rasulullah. Buktinya apa? Pengawasan. Di antaranya banyak menyebutkan nama roh man ahabba syai'an kasra dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu loba dicaritakeunana. Ibu cinta ka caroge nyaah ka caroge loba dicaritakeunana. Berarti ada ya bisa urang lamun keur boga kahayang ibu hayang tiung beuteuh misalkeun nya. Hayang tiung beuteuh jadi pengajian mingguanan. Hari pengawasan mingguanan di naon ya? Dinten Jumat, pengawasan mingguanan dinten Jumat. Sub ka pengajian aya tatangana teh. Eta tiung bagi ngaruy kitu nya. Kitu tiung teh hideung lain, coklat lain tapi resep yang boga bajuna biasa ibu-ibu kitu. Di mana aya bajuna nu kieu balik ka balik di pengajian ka imahna. Langsung kan ka salami teh bapana boga duit teh. Yang naon atuh mah jang meulin tiung kumaha pan geus loba di dalam wari oge na. Seueur teh dalam wari? Salah hiji. 10 aya. 20 aya. 30. Banyak ka 40 aya. Dipake salah hiji. Kalau banget deui. Sok talaskeun ka bapak-bapak kopea nu boga bapak-bapak paling banter 5 siki. Abdi geus sakelas usan opat boga teh. Nah ibu-ibu kan jajan di luar itu 40 siki itu dipakai hiji. Jeung geus hayang ngayuk deui kita geus loba. Maka paling di pengajian ningali jeung rada halus bijak masyarakat apa hayang pan geus loba di loba ini. Da hayang kitu tinggal merek teh halus. Pas ditanyakeun di mana meulina teh di Pameupeuk. Pokna teh kitu di kota. Itu di Pameupeuk. Itu bagi atos mah jangan share kerudung pokna teh kitu. Papa jangan share tiung ceuk kamaji kana teh. Teu didenge wae. Mus-mus, Bapak ya Allah, jangan tiung nah itu resepnya. Itu eta resep. Resep kana tiung terus dicarita-caritakeun. Bahkan kaomongkeun Bapak lawan Bapak urang salah urang hesek di pena duit kang ulin tiung teh kan kada gitu. Resep. Bapak naon hayang kana tiung. Man ahabba syai'an kasra dzikru. Sing saja mana anu resep kana hiji perkara, maka sing seueur nyarioskeunana. Kumaha cinta ka Rasul buktinya banyak membaca sholawat. Sholawat mah geus seueur tinggal urang daek macana. Kitu nya sing seueur ngaos sholawat, sholawat nu demeng, sholawat Jibril, bisa lagi sholawat sifat makanya banyak yang masalah kayak sholawat jablay saya lupa. Terang sholawat jablay. Gaul kita gaul. Kayak lagu jablay apa? Kita masya kebinaria apa? Oh, kita lagi tuh dia. Ya Rasulullah salamun alaika. Sholawat. Jadi gitu orang ibu di bumi perbanyak sholawat. Moalna naon Pak Ustaz? Abdi keur nyangu sholawat teu naon alus ngeunah keur sangguna saum. Eta keur nyapa teu naon ngaos sholawat teu naon. Keur ngasuh budak teu naon sholawat ngomong alus aya keterangan yang banyak didengar oleh pagi lantunan Al-Qur'an jeung aosan sholawat insyaallah eta budakna bakal jadi budak anu soleh jeung solehah. Itu keur ngasuh teh urang teh keur ngeyong teh sholawat lain ngabobodo budak ieu da budak teh keur leutik di bobodo jeung ieu geus gedena tukang ngabohong tau anak raja kitu urang mah nya keur ngasuh teh nya ceuk budak teh mah nya anak raja lewat kan penting ku
jadi tersangka. Kamari mah gawe si Lesti teh simpulin tuh ampun terajakan teh jeung di baheula kitu pemain. Pusing ningali ibu-ibu ayeuna karena si Lesti eta di abdi pun bojo jeung bahanna datang ka imah aya si Lesti kieu padahal mah wawuh henteu dulur lain ieu teh. Cenah teh pun lain pikiran si Lesti nyeuseum tuh seuseuh mah. Bener teh? Ci sok ari si Lesti wawuheun teh ka urang. Ini ka si Lesti kata orson. Orang si Ayun teh Bu. Dina hiji waktos aya di Bonang ku bupati teu kagok kata si Lesti. Eta ibu-ibu ka si Lesti hayang minta tanda tangan, hayang dipoto, eta saha rupa. Geus dipoto geus eta kitu. Mere duit henteu. Pas sedek-sedek hayang ngajeng si Lesti. Teh aya naon si Lesti teh nya. Makanya tenang aya mah meureun juga si Lesti geus aya duda ini kan lagi hijikeun ka si Lesti. Terang kami mah di bumi atas paksa di leuweung si beuring Cihangare ngaranna. Di leuweung leuh si Lesti teh leuh coba. Hesek sinyal eta di dieu. Oh, di sinyalnya. Di ditu ge eueuh sinyal. Ayeuna we sabaraha jadi artis jadi tulis itu baheula mah buntut. Cenah musola ngumpul. Nah gitu. Tah gentos musola lagunya. Nah, bosan meuli fanatik kitu cenah ka si Lesti. Lain kitu hentah ningali si Lesti jadi masalah. Nganjai seueur kayak pohon. Pohon tugas rumah tangga. Edernya, pae nonton si Lesti jadi masalah. Gitu nya. Kan tenang lamun dikeun tos urang resep karena sholat. Eta man ahabba syai'an kasratikno. Dina kitab Dalailul Khairat, dina kitab Dalailul Khairat, di mana-mana aya hiji majelis, aya hiji riungan ka Rasulullah diobrolkeun ayat-ayat Al-Qur'an tadi aya pamosan ayat jaturannya, terus diobrolkeun selawat, dioskeun selawat. Tadi urang aya debat, maka tadi barudak kalinya aya marhabaan, terus tadi selawatan, maka yakin eta riungan riman barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaan anak iringan muludan tiraha. Lain seutik miluan muludan tiraha. Abdi mah jujur milu muludan teh di umur 5 tahun teh teh kita mah kayak 5 tahun ingetan di umur 5 tahun. Baheula lamun muludan di umur abdi mah sok make panggung tuh. Jika tadi akur abdi teh dipetel ku guru teh. Titahna doman keur muludan teh. Abdi pun lanceuk duaan milunan doman di lembur abdi mah lamun aya mulunan rajaban teh nu usaha di kota teh balik teu Pak. Da hayang ningali budakna samen. Itu abdi keur usia 2 tahun emot keneh. Kukun bapa teh jeung kukun biang dibere kopeah warna bodas, inget warna bodas menyengkret di baheulanya, terus make koko bodas, celana bodas. Nantu we udah leutik jeung lanceuk ngutang. Da dititah ku guru kana panggung. Titahna doman tentang sejarah Rasul. Mata bunga abdi balik. Naon aya muludan jeung rajaban. Naon sabana kieu? Bapak ti pagawean datang pasti bawa duit. Itu pikirannya baheula. Ku guru beresna doman teh dibere besek biasa kitu. Zaman nu dagang loba eta kitu. Duit aya, baju beuteuh, nu dagang loba nya ditinggalikeun ku kolot. Nah doman abdi kaluhur teu bisa na doman nempel we kalanceuk abdi teh kitu. Muntah ka dilanceuk teh kituan, mun tadi dia udah leutik. Udah leutik kitu kan lawan kumaha? Ya abdi nu duaan. Nah gitu. Udah leutik kalayarnya. Memaksa bade ta doman tapi abdi isin pisan sekian hoyong papa. Turun teh ka turun di besek lu. Kurang-kurangnya besek beunang, duit beunang, baju beuteuh, kopiah beuteuh, alhamdulillah. Isok di dia ajengan mingguan sabaraha ongkosna? Gratis. Oh, apa ibu sih gaduh hadis sih banyak gratis. Ari ajengan raja ke mulut sabaraha ini? Malo. Karena kamu? Ini tadi panitia geus 5 ijab. Juga kenapa kali bere
mah mau ada gitu geus ribu tadi si mama teh yang dus tapi itu teh balik kanan geus ribu nya dus kita tadi kan kan jujur daripada amplop nu siapa mah mikir dus boga carita masalah dus teh dus dia geus saya dia lain abi ajegan dus lain kan tapi boga carita emus tidak ini waktos 2018 ngaos di daerah Mayat Cianjur posisi teh lemur abdi di Intiko pesantren Intiko terus terminal Pasir Hayam terus daerah Cibeber ngawas di Cibeber daerah Mayat wih ya gitu nyetak mobil kamera di barudak santri pas di Pasir Hayam aya polisi di Pasir Hayam aya polisi punten Pak Kiai udah pakai gamis pakai sorban dari mana mau kemana mohon maaf saya berhentikan dulu mau ada pemeriksaan di Pak ini perlu bahasa Indonesia karena kan jajah Sunda we Sunda oh siap sudah urusan ada jajah karena bahasa Sunda we maka pas di mana sudah urusan geus ngaji punten tiasa teh upami di pariksa ulah mobilna hek dipikir-pikir nah seperti pariksaan peureun paurna teroris kan soalnya abdi pakai gamis polos dia gitu peureun pakai kuda baheula begitu di pariksaan deh mobil di lawang masjid aya dus di dinya teh pas dibukaan teh biasa nih oleh-oleh muda tajaman aya opak ranginang aya bakak hayam biru aya teh beres saya tutup mah oh iya Pak Ustaz percaya naon teh Pak Ustaz geus pengajian naon kitu pan aya oleh-oleh nah kitu jadi percaya